Hare
di sana mengikuti paham Junaidi al-Baghdadi yang Imam Ghazali yang Imam Sayyid Abdullah Kumari diananai jejina sifat anu wajib anu mustahil anu wenang di Allah teh nyaeta hiji wajib wujud Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma laki saking barang yajibu kang wajib opo ma edan mari opo ayah lipayan tawalusi mukalaf ar-rusulan mazkurokah ing piro-piro rusul kang ditutur bil Qur'ani ing dalam Qur'an tafsilan kawan tafsilanan wa mimma binasawale parangan wajib binasawale parangan wajib sebagian barang kang wajib yang wajib edon deui opo aya lipat naon kudunya musim mukalaf tahu arusulan al-qurata ing biro-biro rusul kang ditutur harus tahu kepada pirang-pirang rasul yang ditutur bil Qur'ani ing dalam Qur'an tafsiran kalawan tafsiranana hiji-hijina wincikana rincianana wayafilan cukupil imani ing dalam iman bikulin kalawan kabeh minhum saking rasul opo aya kunayan ta'ono sopo wong bihai sulau suila setelah lamun ditaros kalau ditanya andri salati saking karusul saking rasulna man lah taropa sampung aku si wong biha kalawan disalah wayak bicukup fil iman fil iman didina iman bikulin kalawan sakabena minhum di rusul naon ayatuna bukti si jama biaya sulawa suwila sakira-kira lamun ditanya ahli salatihi tina karosulanana kulun la taroba sampung aku biha akan risalah Ari Sulaiman Rasul lain Rasul Ari Dawud Rasul lain Rasul Ari Nuh Rasul lain Rasul dah cukup begitu oke ngaku pala yajibun wajib opo ayu suidahum ngarun tuikeun ka Rasul anipin tina ditala kewajib ngarun tuikeun ngaran-ngaran Rasul tina ditala nang pada sunat Adam ibnu Ibrahim terus
Bisa kali ayah Isa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kata sunat malam itu wajib. Waman sa'adana angkarokan inkar wahidan kata urang minhum jirusul badaan alimahu sabada ya nyawa sejama kawahid kaparok ukur. Sa'adana inkar seidihan sekobul inkar ngapun sonariman ke wahidan kata urang minhum dibungkutan rusul badaan alimahu sabada ya nyawa sejama kasih wahid bawa itu Rasul. Bang ada Sulaiman, Rasul lain Sulaiman itu jelema benar. Kata kapal ukur. Bila lima perbedaan surah Rasul dalam ditaruh anggu isi wahid ibtidaan dimimiti. Pakola maka mudah tidak malah ahli puhu tenyaho kaulah kawahid. Hari Ilyas Rasul lain. Dari banget nyamuk, kata nyamuk yang mimitina, jangan fungsi nyamuk. Sama palaya puluh terukur, ngandosa kepada nyamuk terukur. Wa amagaruhum anapun lihat mazgurin fil Quran, amagaruhum anapun lihat mazgurin fil Quran minar rusuli fi gerang-gerang Rasul, wal anbiya'i jeung gerang-gerang Nabi. Fayajibu maka wajib alaihi kasih jama aikul mukalaf dan jaban-jaban mukalaf obo ayah lipahu nyaho kabuel aiguel malkurina salian andri tutur berquran dina Quran imalan kalam imalan anak ponlian andri tutur dina Quran wajib kasih mukalaf kudu nyaho kabuel Ismaran kalam kebeleganan Fayajibu maka wajib Opa taktik air ide anjing kobul taktik wajib taktik wajib ide anjing kobul bin analisa kawasannya nyana ikut tetap kedua Allah rusulan Opa rusulan birang-birang rasul wa ambiya ajin birang-birang nabi ala ismali itu maka ismalannya asal mengakui ide anjing kubur yang Allah Ta'ala kagungan Rasul jeung Nabi layak lamun ada daun orang uninga ing bilangan anak Rasul jeung Nabi ilallah Ta'ala Allah Ta'ala keayaan uninga karena bilangan Rasul jeung Nabi kecuali Allah pahum maka utawi Rasul baru masulina Pahum mahmudi Rasul ibu baru masurinan teka itu karena kaulah Rasul yang Nabi sen teka itu kurang sadaya Allah anugerah Waqad nazamalan tetelangan adongkun sokobaduhum saleh ulama al-anbiya'a kabilang-bilang Nabi alati tajibu an wajib Oku malifatuhum nganyaukeun anak anbiya tafsiran kalawan tafsiran an wajib nanyaukeun anak bilang-bilang Nabi kalawan tafsiran pakola maka ngadau aduh asmun ala kulli taklifi ma'rifatun yang biya taklifi wajib ala kulli taklifi ing atase saban-saban wong mukallaf ma'rifatul utawi nganyahokeun bi anbiya'a ka pirang-pirang nabi ala tafsiri ing atase saklianana tafsiran kulimu kang ustakan atmun eta wajib ala kulli taklifi ka saban-saban jana mukallaf akhir kali naon ma'rifatun nganyahokeun ma'rifatun ari nganyahokeun bi anbiya'a ka pirang-pirang nabi ala tafsiri netepan kana tafsiranna
Qadulimu anu geus katangen fitil kahujatuna dina ayat til kahujatuna minhum eta tetep dina saleh rasul samaniatun ali dalapan ayat dalapan dina ayat til kahujatuna mimba di asing sabada 10 jadi 18 wayaqo nyesakeun sabatun 7 jadi 25 wa ukhana tujuma idrisun hiji nabi idris hudun nabi hud su'aibun nabi su'aib salihun nabi salih wa katanya kita zulkifli nabi zulkifli adamu nabi adam qad wasimu ditungtungan kabeh bil muhtariku nabi muhammad anu dipilih pakaulun nabi maka ari ucapan kinadim hadmun lapad hadmun iku hobarun muqadamun hatmun iku wajib wa ma'rifatun mubtada'un mu'arun ari ma'rifat mubtada'un mu'arun ma'rifatun ari nyanyahokeun wa qauluhu ari dawan musannif qad mulimu lapan qad mulimu bitil kahujatuna ay qad mulima geus katangen sapa al-anbiya'u bilang-bilang nabi al-qamsatu wa isuna anu 25 bil Qur'ani dina Qur'an lakin terkabena di surat Al-An'am dina surat Al-An'am samaniata asaro 18 minhum di Rasul wa zalika ari anu 18 eta qaulun ta'ala dawan Allah ta'ala wa zalika di surat Al-An'am eta qaulun ta'ala dawan Allah ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi wakil kadik kali itu ta'eta hujatuna hujah kaula atayana hak merek kaula mikun kaula hak kana hujah Ibrahim kana Nabi Ibrahim ala kaumi ngahujah ka kaum Ibrahim nah kamu darajat manasa ngangkatkeun kaula darajat manasa kana darajatna jangan dikersahkeun ku kaula inna rabbaka hakimun alim sanya pangaran anjeun eta hakimun anu bijaksana alimun anu unik wa wahabna lahu ishaq wa wahabna jeung mikeun kaula lahu ka Ibrahim ishaq nabi ishaq wa yaqub nabi yaqub kulan dua-duana hadaena maparing hidayat kaula terus maparing pituduh kaula wa nuhan jeung nabi nuh hadaena teu maparing hidayat kaula min qablu samemehna samemehna Yakub wa min dzurriyyati jeung tina ponoroyotna Yakub Dawudu Nabi Dawud Sulaiman Nabi Sulaiman wa Ayyubu Nabi Ayyub wa Yusuf Nabi Yusuf wa Musa Nabi Musa wa Harun Nabi Harun wa kadzalika nyakitu dinaji ngabales kaula al-muslimin ka tukang yen kaalusan wa Zakaria wa Yahya wa Isa jeung Nabi Zakaria wa Yahya Nabi Yahya wa Isa Nabi Isa wa Ilyas jeung Nabi Ilyas kulun ari kabeh eta minas sholihin dipungkeun ajaran saroleh wa Ismail wa Yasha wa Yunus wa Luton jeung Nabi Ismail Nabi Ilyas Nabi Yasha Nabi Ilyas wa Yasha jeung Nabi Yasha wa Yunus Nabi Yunus wa Luton Nabi Lut wa kulan padona ala alamin wa kulan kakabeh padona ngumpulkeun kaula ka kulan ala alamin ngumpulkeun ka sakabeh alam wallahu ta'ala maka ari Allah ta'ala zakara nutur Allah guna di dieu samaniat asar 18 nabiyan nabi min gori tartibin teu ditartibkeun labi sabi zaman teu tartib dina ngarekeun zaman walabi sabil fadli teu tartib ngarekeun kautamaanana kaunggulanna walakin guna lasifatun walakin temen guna di dieu lasifatun aya kala nyepat aya latifah aya kehalusan awajabat anu netepkeun atal tiba kana tartibuna di dieu wa hiya al-latifah eta anna Allah asana Allah zakara nutur Allah awalan mimiti nuhan kana Nabi Nuh wa Ibrahim jeung ka Nabi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub nutur Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Ishaq Nabi Yaqub dilakukeun annahum karena kabeh eta usulul anbiya pokona nabi bibit-bibitna nabi didinya
Suma minal maratibil mutabarati, maka kali-kali minal maratibil mutabarati dina bilang-bilang martabat anu diitibar badan nubuwati sabada kanabian al-mulku ali kerajaan wal kudratu jeung kakawasan wa sultan jeung kasultanan wa qad ato geus mere abdo Allah Daud kana Nabi Daud wa Sulaiman jeung Nabi Sulaiman min dalika dina mulku kudrat jeung sultan hazon wafiron kawan bagian anu sampurna mikun kana Nabi Daud jeung Nabi Sulaiman dina kerajaan kekuasaan kesultanan kawan bagian sampurna summa minal maratibi maka summa minal maratibi tulis dina pirang-pirang martabat asobru ali kasobaran ingda nuzulil balai nalika turun balai wal mihani jeung cocoba wasyada ini jeung pirang-pirang kapayahan wa qad khosok geus nangtukeun sawu Allah fi hadhihi kana ieu kana sobar nalika turun balai mihan jeung salaid Ayuba kana Nabi Ayub summa atopa tulin atapkeun di Allah ala hatain martabatain kana ieu dua martabat min man kajana jamaah anu ngumpulkeun bainahuma antara sobar jeung kerajaan mulkut wa huwa al-man eta Yusufu Nabi Yusuf Painahu sanya Nabi Yusuf sobar ala balahi kana balai wasidah jeung kana kapayahan hatta atohu sainga mikeun kana Nabi Yusuf sallallahu mulka Misra kerajaan Mesir ma'an nubuwah sarta kanabian summa minal maratibi maka kali-kali tina bilang-bilang martabat al-mutabarati anu diitibar fi fadlil anbiya'i dina kautamaan bilang-bilang nabi kasratul mujizati ari lobana mukjizat dina martabat anu diitibar dina kautamaan nabi teh ari lobana mukjizat wa kasratul barawin jeung lobana dalil wa qad wasaq nangtukeun sallallahu Musa ing Nabi Musa wa Harun jeung Nabi Harun min tilka tina eta loba mujizat jeung loba dalil bil hadir wa firi kawan bagian anu sampurna wa minal maratibil mutabarati jeung eta tetep tina pirang-pirang martabat anu diitibar ajuhdu ali juhud fi dunya kana dunya dina martabat anu diitibar teh juhud kana dunya wa qad wasaq nangtukeun Allah bidzalika kajama anu juhud kana dunya Zakaria wa Yahya wa Isa wa Yasa nyakan Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Isa Nabi Yasa wa Ilyas Nabi Isa jeung Nabi wa Ilyas jeung Nabi Ilyas dan Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Isa Nabi Ilyas juhud kana dunya dengan Nabi Isa mah di gunung ngangkal menutur ku daun korma apa dina akhir hayat summa zakara maka kali-kali nutur sawa ba'da haula'i sabada eta kabeh man ali rasul lam yakut dunya salau kaman opat tahun apa pengikut ternyata pengikut wala syariat jeung aya syariat ternyata pengikut jeung ternyata syariat wahum aliman eta Ismailu Nabi Ismail wa Yasa jeung Nabi Yasa wa Yunus jeung Nabi Yunus wa Lut jeung Nabi Lut eta mah teu boga atba teu boga syariat Faidah kubirat di mana diitibar apa hati latifah ia kalian depan karena maka bukti harta kartib ia kartib eta hasbusnan saya wallahu a'lam wa qaulun nazim al ucapan bin nazim
wayako sabatun ay wayako jeung nyesa mina omsati wal isrin tinu 25 pada samaniata asaro sabada 18 sabatun 7 mazkuratun anu ditutur bimawadiha kasiratin dina bilang-bilang tempat anu loba fil Quran dina Quran azim walillahi kapulan kana kitu zakarau nutur ki musannif kana 7 ditarikakeun hiji-hiji dunya ka istri sunuhud untuk ebun salihun wa kaza zulkifli adamu bil mutalifat rutin wa kalau bil mutali dari ucapan ki musannif bil mutali korbutimu ay wa korbutimu bil mutali ajar wa majrurun ajar wa majruruk jar majrurna mutalikun taluk bil fi'li kana fi'il korbutimu ma'ahad bil hatib serta ngabuang harap kata ay wa korbutimu setelah ditungtungan opa ambiya'u bilang-bilang nabi wa rusul yang bilang-bilang rusul bin nabi muhtariku nabi anu dipilih ala jami'il waqi munggulan kasababeh makhluk wa huwa ali nabi muhtariku sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusti urang sadaya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu Abdul makhluqatin maka alil abdulna bilang-bilang makhluk kata nabiuna nabi urang sadaya summa sayyiduna maka kali-kali berarti urang sadaya Ibrahimu nabi Ibrahim kaduana nabi abdul makhluk dan nabi urang kang Nabi Muhammad tuluy berarti urang kang Nabi Ibrahim pa sayyiduna Musa maka berarti urang sadaya Nabi Musa pa sayyiduna Isa maka sayyid Isa Sayyiduna Nuh maka terus Sayyid Nuh wa haula hum satu ali itu nulima hum ali homsah eta ulul azmi dingaranan Rasul ulul azmi anu ngagaduhan kapangsuhan summa baqiyatul rusuluh tuluy sabada nulima sakakalina Rasul nu 20 Suma baqiyatul anbiya tulis sakakalina bilang-bilang nabi guairul rusuli anu terjadi rasul ma'ata pawuti marotibihim saka beda-beda martabatna kabeh indah Allah ta'ala Rasulullah beda-beda martabatna Allah. Jadi pak wajibu alihan wajib eta itiqadu afdoliyatul afdol kudu nekakeun kaabdolanana jaman afdol alawin imah menentukan karena barang waroda datang dengan opal hukum menentukan karena perkara datang hukum tafsilan kalawan tafsilanan rincianan api tafsiri dinu ditafsir wa ijmalan jeung agung abdul ijmalanan api ijmali dinu ijmali wa yang tanimu kasega opal hujumu wayang tani kajiga opal hujumu bima lam yarid kajiga al hujumu naon dituna hujumna ngalindihkeun bima dina barang lam yarid anu teu kawari bina hukum izin minasai dinasar kacegah ngalindihkeun unggul ieu daripada ieu unggul daripada anu teu kamalin syarat. Jadi ulama kewajiban nekatkeun bahwa pang abdal namalukeun nabi urang kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadua ranking kadua kang Nabi Ibrahim, ranking katilu Nabi Musa, ranking kaopat Nabi Isa, ranking kalima Nabi Nuh. 5 besar anu gaduh ranking dengan ukur 5 nu saja masih di rankingkeun aing muallama kaunina abdul ieu nan ulama teu wajib nekatkeun sebab teu terang tapi nu 5 mah wajib urang
wajib terang kabulanan. Wa mimma lan jeung tetep dina saraya barang wajib wajib apa itiqaduhune kadeunan ma ada deui. Apa anakuna utawi sanyanya kuruna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta abdul kuruni pang abdul kurun entrat periode kurun Kangjeng Nabi teh teragan Kangjeng Nabi nyaeta sahabat. Eta pang abdul kurun sumal kurun tuluy kurun al dibadau anu sabada Kangjeng Nabi nyaeta kurun tabiin. Sumal kurun tuluy kurun al dibadau anu sabada bada Kangjeng Nabi nyata atba tabiin. Aya wajib apa aya takidan nekatkeun si jama ana ashabahu sallallahu alaihi wasallam sanyanya sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta abdul quruni pang abdul qurun interagan al mutahhirati wal mutaqaddimati anu paneuri wal mutaqaddimati anu tiheula dimulai Nabi Adam nepi ke akhir zaman ge bang abdul interagan Kangjeng Nabi nyata sahabat ma ada anbiya'i syariat nabina wa rusuli jeung rasul syariat Nabi jeung rasul lain Nabi jeung rasul lebih afdal daripada sahabat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena ayat Tuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha taroha sabi ala alamin siwa nabiyyin wa mursalin Kangjeng Nabi inna allaha sanyana Allah itaro milih sapa Allah ashabi kapilang-pilang sahabat kaula ala alamin munggulan ka sakabeh alam siwa nabiyyin wal mursalin salian nabi jeung rasul wala yaqab bersama deui apa tarjihul batiman ngunggulkeun martabatna jalma laji mau anu kuntit ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu sama deui ngunggulkeun jalmi anu kuntit kana ka Kangjeng Nabi wa qala jeung anu perang mau sareng Kangjeng Nabi wa qutila jeung dibunuh tahta royatihi sabawah bandara Kangjeng Nabi alaman ngunggulan ka jalma lam yakun kadzalik anu teu kitu lam yakun terbukti maniku kadzalik itu wa in kana sanajan bukti apa sarku sahabati mulia sahabat eta hasilan hasil lil jami'i KKB kemuliaan sahabat mah hasil KKB nan kepada sahabat ge anu pangkumpulna jamaah mukuntik terus ka Kangjeng Nabi anu perang saking Nabi wa qurnu ari qurun eta ahli zamanin wa ahidin ahli zaman saiki ahli kurun teh ahli zaman saiki mutaqaribun anu pada deket-deket istaroku campur kabeh fi amrin dina hiji urusan minal umuril maksudati dina perkara anu dimaksud ka sahabati kaya disuruh sahabat campur dina sahabat paina umat sahabat istaroku campur bisubah dina ngabarengan ka Kangjeng Nabi sahabat tercampur ya dari pada ngabarengan ka Kangjeng Nabi saban-saban jalan pantos nyarangan ka Kangjeng Nabi disebutna sahabat wa kata jeung saterusna man ba'dahum jama sabadana sahabat sumaina rutbat tabi'in maka tanya-nya martabat tabi'in munggulan ala rutbatis nuruykan ala rutbati sahabat cuma ina rutbata tabi'in maka kali-kali martabat tabi'in ala rutbati sahabat ikut dan martabat sahabat wa tabi'in ali tabi'in eta manjana intama kumpul bisa-bisa sahabat ai tabi'in manjana nu kantos kumpul sareng sahabat ijma'an muta'arifan kawan kumpul padanya
sahabatnya ka tabiin, tabiinnya ka sahabat. Beda deui jeung sahabat ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah kumpul sareng sahabat sanajan salah saurang sare. Ngalangsung Kangjeng Nabi jadi we sahabat. Atawa Rasulna nunjuk kula ngalangsung we sahabat. Jalma jadi we sahabat. Sabab tekanan setrumana lamun setruma Kangjeng Nabi mah keras. Teu kedah alami asalkan terkumpul sareng Kangjeng Nabi ka jeung ngejur kula mugi Kangjeng Nabi adapkeun sare jelemana jadi we sahabat. Kalamun tabiin jeung sahabat kudu pada nyaho. Sahabat terangkat ka tabiin, tabiin terangkat sahabat. Wala yusaratu nanti disyaratkan pihi dina tabi'in apa tulul intima lila kumpul. Disyaratkan dina tabi'in lilana kumpul. Sanajan teu lagi kumpulna terjadi tabi'in. Kama fi sahabi secara dina sahabat, ma Nabi serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusaratu jeung teu disyaratkan atau apa tamyizu hideung teu disyaratkan kudu bersidan sanajan budak keneh. Tabi'in dina tabi'in kama yustaratu bil babi secara disyaratkeun komo dina sahabat. Wa afdalu tabi'in ari pangabdal-abdalna tabi'in eta wasul kurni kama ana afdal tabi'innya kaya sanya nyata pangabdal-abdalna tabi'in awewena eta Hafsah Siti Hafsah binti Sirin ala hilafin netepan kana ikhtilaf ulama-ulama bil masalah dina ieu. Summa inna rukata atba'at tabi'in maka kali-kali martabat atba' tabi'in pengikut tabi'in kali nyanding rukata tabi'in karena martabat tabi'in. Atba' tabi'in mah muridna tabi'in tapi tekan terkepang sareng sahabat. Nyanding martabat atba' tabi'in karena martabat tabi'in min guari tarohin kesarse ke jarak jauh kabirin anu gede min guari taruhin kabirin ke ayat sase anu gede artinya ke jauh wa aslu ali asal bidalika didinya eta qaulu sallallahu alaihi wasallam dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummati al-qurnu alladzina yaluni pang halus-halusna umat kami al-qurnu kurun alladzina nyata jalma-jalma yaluni anu nyanding ka kaula summa alladzina tul jalma-jalma yalunahum anu nyanding ka yaluni yalunahum anu nyanding ka alladzina yaluni summa alladzina yalunahum tul jalma-jalma yalunahum anu nyanding ka alladzina yalunahum nyata apa kami imam-imam dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu atba' tabi'in. Imam Maliki murid tabi'in. Imam Hanafi murid tabi'in. Jadi atba' tabi'in masih golongan anu afdol. Wa dhahiruhu ani dhahirna hadis ana makanya barang pada kuruni salasati sabada kurun anu tilu eta sawaun sarua fil fadilah dina kautamaanana sabada kurun katilu mah sarua wae dina kautamaanana kama warada fil hadis secara kawali dina hadis mislu hadhihi umat mislul matar bangsana ieu umat teh eta bangsana hujan layudro teu kakangen awalahu walun aw aliru awalahu naha mimitina walun walun aw aliru wa akhirna
Jadi kadirnakeun mah individu nuhun. Inna akramakum indallahi atqakum pangmulia-muliaan wal pang takwana. Individu teu aya golongan budaya teragan sabada atba kami. Wa yaqidu jeung kudu nekatkeun sapa ahli sunnah anak umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eta walul umat kudu nekatkeun ahli sunnah sahnya umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade-hade umat ajmain kabeh dimulai Nabi Adam wa abdaluhum abdalna umat abdalna umat ahlul quruni alladzi syahaduhu ahlul quruni ahli qurun alladzina jama-jama syahidu anu nyaksian siladina ka kanjeng Nabi wa aminu dan iman bihi ka kanjeng Nabi wa sadaqu jeung anu ngabenerkeun ka kanjeng Nabi wa bayyuhu jeung anu perjanjian sareng kanjeng Nabi anu beat ka kanjeng Nabi wa tabi'uhu jeung anu anus ka kanjeng Nabi wa qatalu jeung anu perang baina yadai payuneun kanjeng Nabi wa qadahu jeung anu nebus ka kanjeng Nabi bi angkusihim wa awakna wa amwalihim jeung ku hartana wa ajaruhu jeung anu nulungan ngabantu kanjeng wa nasaruhu jeung anu nulungan ka kanjeng Nabi wa afdalu hadal quruni ari pangabdalna ieu teh ta'al Hudaybiyah lah anu nyaksian ka kanjeng Nabi iman kanjeng Nabi anu ngabenerkeun kanjeng Nabi anu beat anu perang nebus ku awak anu kabeh nyata ahli Hudaybiyah alladzina nyata jalma-jalma bayahu anu mubayah anu beat ka kanjeng Nabi bayat kaliban kalawan bayat ridwan bahum alihata ahli Hudaybiyah eta albun wa albahum mi'atin ayat 1400 rajulin lalaki albun wa albahum mi'atin rajulin 1400 lalaki dan pangabdolna di antara sahabat di antara umat wa abdolum alipang abdolna ahli Hudaybiyah iku ahli Uhudin ahli Uhud pangabdolna ahli Hudaybiyah 1400 da ahli Uhud sabab teu kabeh ahli Hudaybiyah ilu di Uhud wa hum ahli Uhud mi'atin 700 minal mu'minin di bilang-bilang mu'minin satengahna yang 400 dan pangabdolna 700 ahli Uhud wa abdalu abdalna ahli Uhud eta ahli Badrin ahli Badar wa hum ahli Badar salah sumi'atin wa salah sata asyarok 313 ahli Badar satengahna kene 313 rajulan lalaki wa abdalu abdalna ahli Badar eta al-bahuna anu 40 al-daril hajaron ahli darul hajaron disebutna al-daril hajaron wa abdalu abdalna al-daril hajaron eta asratu anu 10 aladina syahadat anu geus nyaksikeun kanjeng Rasul lahum kakabeh alladzi syahada anu geus nyaksikeun lahum kakabeh sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah kalawan surga geus nyaksikeun ka umum bahwa ada 10 kali surga wa hum alinu 10 ma Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umar wa Utsman jeung Utsman wa Ali wa Talha wa Jubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad wa Sa'id wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah 10 tan hiji Abu Bakar Siddiq 2 Sayyidina Umar 3 Sayyidina Utsman 4 Sayyidina Ali 5 Talha 6 Jubair 7 Abdurrahman bin Auf 8 Sa'ad 8 Sa'id 10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah
eta disaksikeun ku Kang Rasul ka umum ka eta ahli surga. Wa abdalu haulai adra ay pang abdalna itu nu 10 al-ulama ur-rasyidun. Pa abdalna di antara nu 10 teh ulama ur-rasyidun. Al-arba'atu an opat al-ahyar anu aralus musaraya. Wa abdalu malpang abdalna ulama ur-rasyidun kulapa khalifah sabada Kanjeng Nabi ala hasabi tartibihim ngareken kana tartibna ngitung kana katartibanana bil khilafati dina kakhalifahanna wahia ari khilafah eta aniabah gaganti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi umumi masalihil mukminin dina ngurus umum kamaslahatan mukminin. Pak Abdul makaya Kang Abdul Nofat Abu Bakrin ya Abu Bakar suma Umar terus Umar suma Utsman terus Utsman suma Ali terus Sayyidina Wahaulul arba'ah alif itu anu opat bimudatil khilafati dina zaman kakhalifahanana eta salah sunah sanatan 30 tahun anu opat dina zaman kahilafanan ayat 30 tahun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaya dawuhan Kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-khilafatu ba'di salasuna." Khilafah sabada kami teh ngan 30 tahun. Suma kasiru tuluy jadi mulkan adudan. Sabada 30 tahun mah jadi raja anu ngegeran. La adin anu ngabogaan geger, ngabogaan ngeger watajikin jeung anu ngarupukeun. Teu aya di khalifah sabada teh. Ayeuna mah hayang nyariin khalifah. Halangnya khilafah. HPI, PKS. Eta hayang jadi khalifah kaberangan. Li anal muluka karena raja maya duluna ngamadarakeun biroyah ka rakyatna hatta ka anahum sehingga kaya-kaya tanyanyana muluk mah eta yahuduna ngegeran adon ka ngegernyaan ka rakyat tukang ngegeran ka rakyatna ari khalifah mah khilafah nuluikeun sakumaha jejak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamurodun dikalapkeun eta anawusanya muluk kata duta jikin wa masapatin anu ngabogaan ngarupokeun jeung ngamasakakeun ala royah karya. Patawala maka ngabawa parentah alila kata kana hilafah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu sanatain 2 tahun wa salah 1 asurin jeung 3 bulan wa asaratu ayamin jeung 10 poe. Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifahna anu 2 tahun 3 bulan 10 dinten 10 kukus. Wa tawalaha ngabawa parentah kana hilafah. Ngabawa kana hilafah Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu asron 10 tahun. Kami Sayyidina Umar mah 10 tahun. Wa tawalaha ngabawa parentah kana hilafah Utsman Sayyidina Utsman radhiyallahu isnate asyarata 12 tahun. Wa tawalaha ngabawa parentah kana hilafah ngurus kana hilafah Ali radhiyallahu anhu sittan 6 tahun. Wa qila sakal malam tukma teu disampurnakeun opal mudatu zaman alati qadaroha anu mastikeun kana zaman sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila bihilafati Hasan bin Ali amin khalifahna Sayyidina Hasan bin Ali
Sumatawalaha tuluy ngabawa parentah kana hilafat sapa Muawiyah bin Abi Sufyan. Tis'a asharata sanatan 18 tahun kami. Wa qala Muawiyah mengucap Muawiyah ana awalul muluk cek Muawiyah kaulama mimitir raja. Wa hilafatu alihilafana Muawiyah salihatun sahihkan pada maut Ali radhiyallahu anhu sabada maut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa pada qaulin Hasan bin sabada maut Sayyidina Hasan bin Ali nafsu mototkan dirinya sendiri nyarina karena gejolak banget dirinya. Jadi demi umat, demi keselamatan umat Islam, Sayyidina Hasan liren jadi wali kana liren nyarina. Wa taslimahat yang maslakeun kana hilafah ila Muawiyah dipasrahkeun ka Muawiyah. Wa hilafatu alika khalifahanana Muawiyah mazkuratun ditutur fi qaulin Nabi dina dawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaul Nabi teh mabarang ruya diriwayatkeun ane Nabi sallallahu alaihi wasallam ana qala saya kanjeng ngadawuh kadulu rohal Islam omsan wasalasina sanata. Kadulu bakal muster rohal Islam agama Islam anulir panggilingan dina pada kuatna. Rohal Islam agama Islam anulir sarwajeng panggilingan. Omsan wasalasina sanatan 35 tahun awasitan wasalasina atawa 36 awasapan wasalata 37. Wal muradu bi roha anu kalpan roha Islam fil hadis nabi iku al kuatu bidin kuat dina agama. Da seueur terobosan menuju zaman Sayyidina Muawiyah. Wal qomsat tu ali anu 5 wal qomsatu sinina ali 5 tahun apabila ti anu leuwih minasalasina dina 30 tahun bahaya maka utawi omsa sinina iku min jumlah hilafat Muawiyah dina jumlah hilafah Muawiyah ila tamamitis asharata sanatan ketika tamat 18 tahun wasuhuri jeung bilang-bilang bulan di anak salasina karena 30 tahun maka mulat geus sampurna bi Ali ku Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wayang bagi lisasi ayah lipat wayang bagi jeung misti ayah yutlabu dipeledi lisasi kajelma opo ayah lipat kedah terang si jalma awaladahu salasam ka putra putri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu idatan bilanganana wa tartiban jeung kana tartibna bil wiladah dina dilahirkeun. Di anahu karena saya kelakuan yang bagi misti lisasi kajama upaya lipa kudunya sejama sadakal umat ka sayyidna umat ka menak-menakna umat wahum ari awalad ay awaladu putra Nabi teh tasapatun 7 salah satu anu 30 pameget wa arbaatun ari 4 inasun istri ala sohen netepan kana kaul sohen wa wali kaul sohen eta kaul aksari ahli nasab ucapan seseueurna ahli nasab wa qala Daruqutni ngadawu Imam Daruqutni wa huwa asab wa aliya kaul aksari ahli nasab iku asbab anu leuwih kesep Sayyiduna Qasim hiji Sayyid Qasim wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana jembukta sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah eta mustaharon dimasyhurkeun bi Abil Qasim ku jenengan Abul Qasim li annahu karna sanya Qasim eta awalul awladi pampayun-payuna putrana Nabi disebut Abul Qasim Pak Qasim kan. Wa qad nasal ulama kusnanya ulama-ulama ala anau kana sanyanya
yang halam ala ghairihi kalain kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atakani ngadamal kunyah alam kunyah bidzalika waqul qasim demenan ngadamal kunyah waqul qasim aya Abu Jandal Abu Naon Abu Jahal Abu Wosok nah Abu Qasim demenan khusus kanggo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawawun sarua wae muda tahayati dina zaman jumenengna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da jeung sabada hayat tos pupus ala sahih. Wa qad asada telah hirup jumeneng sapa Sayyiduna Qasim Gusti Qasim samata asar sahron 17 bulan. Jumenengna ukur 17 sasi. Wa Sayyidatuna Zainab kaduana Sayyidah Zainab. Bahaya ali Sayyidah Zainab ba'da Qasim sabada Qasim bil wiladati dina dilahirkeunna. Adrokat manggih Zainab al-Islam kana Islam. Manggih kana zaman Islam dugi ka diangkat Rasul Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahajar hijrah Zainab ngiring hijrah wahia ali Zainab akbaru banatihi sallallahu alaihi wasallam bang ageun-ageunna putri na Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan tepan kana wa Sayyidatuna Ruqayyah katilu Sayyidah Ruqayyah kana ono apa Ruqayyah zata jamalin anu kagungan kecantikan. Siti Ruqayyah mah cantik gelis wa makat pupus wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bibadin kanjeng Nabi nuju perang Badar. Dalam malaikat malaikat maut menyebut kanjeng Nabi ke perang di Madinah putrina dicabut nyawa. Di orang kewek kedakuan. Nya pupus sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bibadin walama aja sama-sama layan kanjeng Nabi pihak Ruqayyah qala mengucapkan biarul alhamdulillah dupinal banat minal mukarramah terus dipenem ngalayan ada terus dipenem terus dikuburkeun maka alhamdulillah dupinal banat minal mukarramah terus dikubur banat dina bungkutan istri anu mulia. Wa Sayyidatuna Fatimah kaupa Sayyidah Fatimah wa sumiyat dingaranan Fatimatu Fatimah dingaranan Fatimah Fatimah dingaranan Fatimah li anna Allah taala karena sanyanya Allah taala qad fatamah geus megatkeun Allah ka Sayyidah Fatimah wa dzurriyyataha yen kaponoroyotna aninari di neraka. Allah Ta'ala geus mutuskeun ka Fatimah jeung bonoroyotna di neraka yaumul kiamah ke dina poe kiamat. Bari disebut Fatimah. Pakanat maka ono Fatimah iku ahabba ahlihi pangdika cinta-cintana kula warga Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi mugo kanjeng Nabi. Fatimah teh paling pika cinta kula warga Nabi mugo Nabi. Wa kana bukti Nabi idza aroda di mana kalap saparon kana nyaba ya kuno maka bukti opo akhiru ahdihi akhir perjanjian kanjeng Nabi bihadina Fatimah upami bade angkat terakhir si Fatimah ari angkat kula warga di anjangan bangsa nerina Fatimah angkat ate si Fatimah wa idza qadama di mana datang kanat maka ono opo Fatimah iku awala ma yudhal awala ma pang ulah jamiur qalu anu diasupan alaiha Fatimah upami suping pang payun-payun lebat ka Sayyidah Fatimah walam yakun terbukti lahu ka Kangjeng Rasulullah apa akun keturunan ila min angin di Sayyidah Fatimah
Kangjeng Rasul kekagungan keturunan kecuali ti Sayyidah Fatimah. Pantasyara maka gumelar upana turunan Kangjeng Nabi min hati Fatimah min jihati Sabtoen di jahat dua cucu Al Hasan wal Husain nyata Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Wa Sayyidatuna Ummu Kulthum wallahu a'lam. Bintang